Sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon gitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpeleh lauk mah kos gitu beda jeung daging mun daging karena otak eta hebat nu mentak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging ayo siap berat eta ngan inget ka Syekh Nawawi urang teh boga hiji-hijina ulama di Indonesia Syekh Nawawi At-Tanara hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional mulai tandingna Syekh Nawawi mah ulama zahiran wa batinan pernah anjeunna maot sagesna maot kuburanana digali peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus kitu 1 tahun na ieu kudu digali dihijikeun tulangna ye jang kuburan anyar deui memeh dijieun logak-logak instruksi raja saat eta seperti itu galilah kuburan dihijikeun pas Syekh Nawawi At-Tanara digali beleger kene Imam Romli kagali beleger kene Ibnu Hajar beleger kene teh pandirinya teh urang lamun dekat Syekh Nawawi teh belah dia Ibnu Hajar belah dia Imam Romli kuburanana teh jalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi teh balaleger kabeh laporan ka raja ada beberapa mayit yang masih utuh bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup raja langsung ningali kadinya begitu ningali cak raja pendem deui bae besi bahaya dipendem deui maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haytami aya dan kuari beus sareueuh deui baheula Romli kemudian belah dituna Syekh Nawawi jeung loba-loba deui nu sejen-sejen anu balaleger dikubur deui di dieu. Ieu keur carita di antarana Syekh Nawawi Tanara. Belah dieuna terus dizarahan ku urang Indonesia mah zarah terus hobi ti baheula urang Indonesia mah zarah teh. Nu zarah bener, nu zarah teu bener sarua bae. Sebab nu zarah bener mah tuh jadi itibar oh aing gerek maot. Kirim doa oge bisa jarah bener gini nu jarah itu bener minta info nu keluar hoi eta kos gitu tebal bener nah ya Syekh Nawawi kebelah dieuna pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi didorot di mimiti dia kajauh kena aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae pas datang ka makam Syekh Nawawi bletro potong beko dokot deui nu anyar pas pelobar bletrok deui potong didatang ka 11 beko potong kabeh lain lalaga nu terakhir nu kabeh memuriang dan nu kabeh memuriang ieu operatorna supirna maruriang kabeh parah nu terakhir mah malah datang ka maot nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11 bletrok nyanana dibawa ke rumah sakit maot kisah nyata ieu mah Syekh Nawawi mah oh cak Raja Pahad teman di zaman Raja Pahad makam siapa yang menceritakan Syekh Nawawi diceritakan gitu oh ceritakan sejarah nanti baheula-baheula gitu udah pengkolkeun ku ari mah tu jalanna mengkol ka dieu ieu makam ieu jalan tol tak ka dieu teh set ada kurang mun jarah di dieu pas tembok pas tembok sekali-sekali ke Mekah tuh aduh Gusti Allah eta Syekh Nawawi karanganana 112
anu eta geus tercetak nu masih encan tercetak masih puluhan kitab kene encan tercetak kitab Syekh Nawawi nu geus tercetak 112 kitab nu encan tercetak masih puluhan arsip geus dibikeun can dicetak kaburu maot Syekh Nawawi jelema leutik sederhana Syekh Nawawi mah masyaallah tawadu henteu nyaritakeun asa aing teu bebeja aing kiai nu sok bebeja kiai mah hiji ti LDII kadua ti PKS mah terus terang we sebab dihareupeun kula ge bebeja nya kula kajati begitu kajati pan ditu LDII ngobrol teh jeung kiaina saya ini kiainya di sini saya kira tangkorak sia bare bebeja kiai purukutut jae geus bebeja kitu mah kedua orang PKS kumpul di mata ngomong menyaritakeun nya PKS balah DPR PKS di ditu di Kulon dedet beres nyaritakeun saya kiai PKS saya kiainya aduh budak cabokeun doang cek urang kiai si bebeja geus teu kudu bebeja jadi kiai mah kumaha engke bae ge kanyahoan ieu polisi ge teu kudu bebeja ge kanyahoan ieu polisi abri teu kudu bebeja ge kanyahoan kiai ge kanyahoan oh horeng kiai Golkar atuh kanyahoan ieu orengan anu sok ngarusak kakiaian teh ieu aing greget jasa buku ka Golkar mah besok Syekh Nawawi ieu mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuh karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir. Waduh lindek dibacana istimewa. Begitu ieu dibaca ku ulama Mesir kagetnya na di suratan teh Syekh Nawawi teh begitu ditanyakan urang mana Syekh Nawawi urang Indonesia di mana Indonesia nak kronjo weh kronjone saking pundi ge saking Tanara weh deh iya tah eta kos kitu tah percis Jawana mengkonon tuh aya wedehan wede itu beta rajeg ka ditu geus mulai ti rajeg we geus ka ditu terus ya jawane ana wedeh ge ya Allah cek urang Mesir teh oh ieu mah pinggir laut basisir bener heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon kitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpeleh lauk mah kos kitu beda jeung daging mun daging karena otak eta hebat nu mantak Imam Ghazali menyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging ayo siap berat eta Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh cerdas karena otak. Nah, ieu mah lauk teu kaarti, mentak di suratan ku ulama Mesir. Di suratan nasetik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal Misra, amis di jero. Ilan Nawawi at-Tanari. Kaif? Sakitu doangnya nama. Kaif? Wassalam Mesir baca ku Syekh Nawawi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kot beres wassalam Nawawi dibaca kunyana ainu aing mah tilu hurufna kaf ha kaf iya pa nya nama dua kop jeung todot eleh aing cek nya teh jadi saya etik saya dari mama nyurat urang mah pan suratnya 2 lembar panjang bari maksud nama lah sautet doang
santri nyuratan ka bapakna patut paling edek minta beas. Yuk mau panjang jasa surat. Waduh, yang terhormat ayahanda di rumah. Dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan bapak dan ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini. Waduh, sama dengan diderita. Bangunan derita, waduh, malam kehujanan, keanginan, siang, aduh itu mah di luar bae budaknya. Hitung-tunangan seetik doang, tidak ada lain. Terakhir minta beras, bah. Ya Allah, jak bapak nanti tak tadi bae tuh. Panjang ting dah surat panjang ting. Kok ai surat cinta mah panjang wajar. Cinta mah panjang teh wajar surat cinta. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Kamang-mang ya. Datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu. Di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini. Disertai dengan suara cecak. Ya. Dan lain sebagainya. Tetapi aku ingin mengutarakan isi hatiku, tetapi tidak sampai. Nanti saja besok bersambung. Teu bisa. Nek nyebutkan aku cinta padamu, teu bisa. Mesti ditolak. Eta baheula mah, baheula kosnya kuari mah SMS. Aku cinta padamu. Beres, geus. Beda baheula jeung kuari. Nah, ieu keur carita surat panjang teuing eusi nama eueuhna naonan teu bagus teh cek ahli bilagang. Eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ke jam 12 berkat teh menang cau hansip doang. Aduh capek gawe teh gawe. Eta teu bagus data, teu bagus ieu keur carita nu hayang berkat. Keur carita ieu keur carita nu hayang berkat. Ai kieu mah ngariung jam sabaraha bada isya geus datang ka dinya langsung bae geus langsung beres amin geus bae bubar bae masyaallah berkatna katuhu kenca datang ka potong gede tidak eta hebat eta nu kitu singkat padat geus pokona aduh kuari mangariung kudu tausiah capek aing tausiah mending mun lobaan ngeriung 7 na ya 15 dan mak tausiah nek nausiahan saha ieu teu ragus zaman gua teh kos gara itu malulu. Nah eta Syekh Nawawi teh kos kitu. Jadi berarti dipakai kaheran ka aneh ku ulama-ulama internasional dipertanyakeun kok pinter amat dianggap ngadahar lauk. Pengertian kaya patea kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut, sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bae ngadahar lauk, sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyod. Kok ieu mah jadi pinter tak kaya patea kitu eusina. Dijawab ku Senawi kotu aing sanajan cicing di sisi laut loba memang lauk mah tapi aing mah tilok ngadahar lauk. Wassalam Nawawi. Ya Allah, tak aya beti Syekh Nawawi mah jampe pantang lauk. Mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah aya wiridna Allahumma ya aliyu Allahumma alimni ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu baini ila kaza wa ya kabiru wa ya kabiru kabirni ila kaza dan seterusnya eta teh jampe paranti pantang laut pantang lauk 40 poe ulah ngadahar lauk menang ala ai meuli mah di warung los. Coba teh akur-akur kae berubah. Ulah ngadahar lauk. Eta kae santri. Ngadahar ai ka kiai mah bareng 5an. Ai nu 4an mah biasa teu ngadahar nu saurang ngadahar. Kan saya ngadahar lauk. Emang tepat patang aing. Kan saya ngadahar. Teu meunang nang sorangan. Nang batur-batur teh naon? Sia kos-kos dalilna dina Al-Qur'an. Mana? Tuh. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarat. Meunang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk mah meunang.
Itu sih ada pantang naon atuh ka kiai. Eta menang batur teu meunang, enang sorangan nang batur mah teu naon. Aku masih apa ya tuh. Macam-macam di pondok mah aya nu pantang lauk. Cak kiai teh meunang ngadarna naon. Geus, endog mah ngadahan. Ya sia teh pantang lauk endog. Endog paling lauk, endog ngaranna ge. Heuh sarua bae. Endog teh bisa, endog mah meunang. Ulah ge bebereumna puputina mah meunang. Oh, udah. Nu maksud pantang lauk teh mutih. Geus ngadaharna ulah ngadaharna sangu bae. Jeung uyah. Uyah mah teu naon, digoreng ge masalah uyah mah. Sangu jeung uyah dagingan saya tiku masalah ge. Eueuh kuari pantang lauk kitu teh. Eueuh tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri. Tah eta jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk. Teu mentek pinter otakna. Masya Allah. Masya Allah. Iyalah Syekh Nawawi hebat. Ya, dipakai ka aneh kabeh ku urang Mesir kunjungan Syekh Nawawi ka Mesir bareng jeung Ki Abdul Karim. Ki Abdul Karim make jas, make sorban, Syekh Nawawi mah make kopeh hideng dengdek. Leting mah make baju gejore. Pan anu diciuman eta ka Abdul Karim. Wah, waduh. Cek Syekh Nawawi teh aing padahal kiai nama. Tawadu jasa Syekh Nawawi, Masya Allah. Begitu ditanya masalah, nah iya siap. Ayo siap, bongan pakai jubah siap. Tanya masalah. Atau teter. Begitu teter kaget, maknya bisa ngarang teter. Teka arti nu bisa ngarang bisa teter kieu ya otomatis keluar deui ka jero heula. Teu dibeja aku bahwa kiai nu ieu jero ganti pakaian nu tadi teh dipake ku Syekh Nawawi kor. Sarua geus leutikna pan akur leutikna mah. Keluar deui begitu keluar bagaimana puncak ngomong urang mah. Masa-masa kieu banyak pengarang bisa teka jawab. Ieu karangan naon hartina berarti kan nu ngarang teh geus menguasai 12 paham. Cek Syekh Nawawi tambah deui. Ayo kuari mah penganun dek nanya-nanya silakan. Bertubi-tubi terus dijawab. Cek ulang aja tadi mah bodoh pun gue mah pinternya. Tah, jadi henteu ngisinkeun mun kuari mah. Sia sakitu bete bisa. Awas, geus kuaing. Henteu nyalalina heula ka sisi. Abe pamorna sarua. Jadi pamor teh henteu silih dedetkeun mun kuari, ulama kuari. Geus nya teu bisaeun. Ka dia make jubah sia. Kuari mah urang kuari kos kitu da pagawean. Atuh saya naon teh sopan kalau teh. Gitu. Begitu aya kiai anu heran ka Syekh Nawawi. Sanggeus heran aya nu teu percayaeun. Jelema leutik kieu pinter. Aya teu percaya cakeana teh. Pasti ngan seukur hebat batinna doang. Zahirna doang. Can puguh batinna mah. Eta pan kanyahoan ku Syekh Nawawi. Kanyahoan teh ku Syekh Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Syekh Nawawi kan kanyahoan. Syekh Nawawi mah teh hese-hese. Begitu kanyahoan buka sorbanna, kopeana dikitukeun. Dret, ya oyag tah. Bangunan, woi, cek jana. Dikiekeun deui, beres deui. Cak kudu dijawab tuh menang sambarangan. Kopea dengdek milu dengdek bangunan. Eta Syekh Nawawi ngalalakon-lakon gitu. Masya Allah, lain bantrak-bantrak ini. Orang mah kopea dengdek datang ke biasa-biasa bae orang mah. Aduh, Masya Allah. Malah mah disengserikeun Bang Bara dengdek kopea sia tah. Oh pangaruh Syekh Nawawi mah ngadengdekeun kopea bangunan dengdek drek. Wayang gitu kan. Woi, tuh. Kieu kan deui rapih deui. Geus. Ya Allah.
orang bangga boga ulama model Syekh Nawawi. Masya Allah, kitab lu kurang dibaca ya Sapinah, iya Ria, terus berbagai kitab-kitab mun Syekh Nawawi. Syariatna hese memahami fikih, hese eta orang memahami eta berjanji ya Allah hese jasa. Tapi ku Syekh Nawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna, dilempengkeun istiarahna, majazna dilempeng-lempeng karti baik kurang cacak-cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berjanji henteu disarahan ku Syekh Nawawi. Masya Allah, moal kaharti moal baik kajian kumaha, tapi ku Syekh Nawawi dibongkar, dipretel, dimuprodat jadi baik kaharti. Aduh, alhamdulillah luar biasa. Lamun Syekh Nawawi dikubur di Tanara Asana, taneuhna beak, tanah beak, gunung hajat nyokot, gunung hajat nyokot. Oh, pokoknya mah dicarokot di karari, kau mau kundek masang buntut mah, minta impo, tak diamankan ku Gusti Allah di Mekah bahaya. Lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi, masya Allah. Jangan kuno boga, iya kuno boga naon perusahaan cetak kitab. Lantaran Syekh Nawawi henteu kanyahoan teangan yeuh ke Mekah. Di mana ieu Syekh Nawawi teh? Geus sugih jasa nu boga percetakan kuari geus dibikeun hartana ieu. Percetakan terus bae teu eureun-eureun mendunia di teangan Nawawina teu daek ngaku nya. Teu daek ngaku teh datang ka maot teu daek ngaku bae geus embung. Kunaon mah nu penting mah manfaat bae teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh. Namun kuari wow. Kugu nyetak ge hayang eta, hayang kebeli Mio, kebeli Avanza, hayang kebeli Innova, justru cetak-cetakan teh kos kitu malah dihandapna laya juzu tobu bigori izni. Oh, bigori izni anu nakilihi teu meunang. Gitu menyebar luaskan, fotokopi dan lain sebagainya tanpa ya izin. Mun bener eta ilmu pimangpaateun mah atuh mangga bae. Cara Syekh Nawawi. Ih, di urang mah tidak boleh. Awas, naon sebabna? Aset besi leungit. Aset besi leungit geus teu mangpaat ilmuna nu mantak nyieun mah nyieun, nukil mah nukil teu mangpaat. Naon sebabna? Lantaran orientasina aset lain kamangpaatan. Lain kamangpaatan ilmu. Syekh Nawawi mah henteu hayang diteangan kuno bogana. Ih tetep bae aya padahal mah nyumputnya nang besi kapanggih. Sika panggih ka aing dibere jang naon eta duit isuk page toge pae sakana jang naon mending mangpaat bae. Masyaallah. Mantak mejehna boga ulama model Syekh Nawawi Indonesia alhamdulillahirabbil alamin. Ye. Tengah dahar lauk Syekh Nawawi mah mulayan bae tuh kuari urang-urang ngadahar lauk. Cek aki-aki teh atuh geus kolot aing mah anas ngadahar lauk henteu dahar teu ngeunah otak beuki bieu mending ngadahar bae. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinereng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat jeung salam mugia dilimpahkeun
kajungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsbat tabi'in al mukarramun para alimil ulama para asatid para rekan-rekan seperjuangan waktu di dia khususna umumna para rekan saantero para tokoh masyarakat para santri wabil khusus pisan keluarga almarhum almaghfurlah nudina kasempatan ieu alhamdulillah almarhum almaghfurlah ngundang urang tina undangan almarhum tergerak hati urang ku bersihna meureun almarhum almaghfurlah jelema harayang ngadaruakeun kirim zikir cacak-cacak nu paehna Haji Pendi meureun dititahan ge jelema rembung lantaran di jero hatena karunggoni malulu sakadar nyaritakeun perbedaan loba tapi guru ge di Tasik, Garut, Bandung, Sukabumi, Serang, Pandeglang tapi kadang-kadang geus diberenya hoge loba awaik loba gangguan-gangguanana ieu hiji ciri urang boro-boro keur hirup geus maot ge rindu karinduan ieulah anu hese dijabarkeun hese dicaritakeun lantaran di mana bae urang aya selalu kabayang almarhum almaghfurlah tanda meureun sakumaha tadi kabersihan hatena para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nyaritakeun sebuah pondok pesantren berarti nyaritakeun sebuah pendidikan anu dikelola ku para kiai kerena meureun ulama anu ngarajina ngaranna santri intina berjuang neruskeun lalakon Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan julukan al ulama'u warasatul anbiya. Lamun ulama warasatul anbiya berarti kiai-kiai nu aya di dieu teh ieu teh ahli waris Kangjeng. Tapi lamun urang disebut ahli waris bunga sugan we di akhirat teh urang aya tirkah. Geus amin we Ki Nurjaya nyaho bener nyaho teh. Maksudna beneran jadi ahli warisna apa henteu? Sebab Kangjeng Nabi mah ngembangkeun syariat anu tumpuanana wahyu Al-Qur'anul Karim. Anu harita kazoliman bangsa munkarat kafir musyrikin anu ku Kangjeng Nabi dibabad habis kelenteng gereja ku Kangjeng Nabi dirubuh-rubuhkeun. Ialah parentahan Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Teruskan ku para sahabat, para tabi'in, atsbat tabi'in datang ke tahun 2018 ulama warasatul anbiya model Ki Nurjaya ngadirikeun gereja. Tanda tangannya na jeung Ki Jamal. Teu beres Ki Jamal. Lumayan lah malnya. Yang sambeli Fortuner pontonereun
eta sih gara-gara nama jeung Ki Fudoli. Hancur jai. Atuh mana warasatul anbiya. Lamun Kangjeng Nabi ngalempeng-lempeng di zaman harita ulah aya nu belok-belok sehingga naon bae musyrikin yen gerakan teu akur jeung Al-Qur'an babad habis. Teu akur jeung Al-Qur'an rindes tarohanana nyawa perang berjuang Kangjeng Nabi melalui perang salilah hirup Kangjeng Nabi teh lain leha-leha. Di Mekah geus puguh Kangjeng Nabi teh dihina dicaci maki. Nu ngaran diciduhan mah geus teu aneh. Bahkan rek dibunuh Kangjeng teh. Allah ngainstruksikeun hijrah ka Madinah, sugan teh di Madinah teh rek nyantai, horenganan perang. Barang Ki Jamal balik dicaringin Ki Fudoli, Ki Nurjaya, ya Karim ganti mobilnya sering biasa. Jadi berjuang. Kos gitu ya. Oh masalah sih Ji, biasa bae sih. Aduh. Oh masalah tuh. Tuh kan, atuh barisnya nama karitu sarua. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kebenaran orang hirup di Indonesia anu karuhun-karuhun orang baheula teh diseret, karuhun orang teh dibunuh, carita murtil, carita hijrah, carita disiksa ku Belanda masih terngiang-ngiang diceuli urang teh. Alhamdulillah urang ayeuna merdeka berkat karuhun-karuhun urang, nikmat urang mengisi kemerdekaan di negeri tercinta Indonesia. Malah alhamdulillah segala ka istana eta ge salah satu kemajuan, salah satu keistimewaan bahwa ulama diterima di tengah-tengah negara Indonesia. Jaki Nurjaya ge meureun hayangeun diondang ka istana ngan tadi teh atuh naon deuleueuna urang istana kanyana. Sapira mencitan sapi nya naon kitu ge loba anu henteu bener babelianana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di zaman Belanda sebelum merdeka pesantren tetap jaya, pesantren tetap eksis. Kiai-kiai na diseret, kiai na dibunuh, kiai na dicaci dimaki, tetapi makin dicaci dimaki dibunuh pesantren makin eksis sebab dititah teh berjuang ngalawan setan-setan, ngalawan kemungkaratan di zaman Belanda memeh merdeka. Masya Allah pesantren tetap eksis. Setelah merdeka leuwih eksis deui, bermunculan pondok pesantren di berbagai provinsi datang ke ayeuna alhamdulillahirabbil alamin. Mun ditanya nu diperjuangkeun ku para kiai naon ayeuna, mun ditanya anu leuleumpangan ka pendopo naon nu diperjuangkeun, nu leuleumpangan ka provinsi naon nu diperjuangkeun, nu leuleumpangan ka istana nu diperjuangkeun teh naon. Nayalah orang masih kena himeng ketika orang ditanya nu diperjuangkeun ku ulama teh naon sih sabenerna. Jam merdeka geus bupati jaya, gubernur ja jelas, presiden ja silih ganti. Nah ieu lamun Ki Nurjaya dipanggil ka istana nu diperjuangkeun teh naon, jawab atuh Ji. Atuh jawab naon nu diperjuangkeun. Tuh Masya Allah Karim, sagadang engkeuy-engkeuyan mun ditanya nu diperjuangkeun teh naon. Guru kula ayah Banjar, guru kula alhamdulillah putra-putra ayah ketika masantren ka dieu almarhum almarhumah bau cunanya sabaraha tahun cenah di Banjar. Kula nanya tahun bahlah pokona mah tamat mah tamat pengen aya nu teu kacoret mah. Cak abah kunaon teh di ditu ngaji ka dieu di dieu geunang di ditu cek atuh lain deui bah hayang neuleuh beungeut abah ih sia mah
lalagaan kula jeung almarhum. Nah, ayah Banjar teh istimewa. Kemudian kabelah dia ka Mama Bakri sangat istimewa. Komo ka Gentur ka Keresek. Mama Keresek mun urang kuari ngaju jamul jawame di Mama Sujai hadiahna ka Mama Keresek. Urang ngaji ukudul juman Syamsiah hadiahna ka Mama Keresek. Mama Nahrawi teh lain lalagaan ojol ngaji jeung Mama Syatibi. Mama Syatibi boga ukudul juman, Mama Keresek boga Syamsiah. Tidinya ieu urang ojol lah ngaji duaan, nu ieu ngaurukan Syamsiah, nu ieu ngaji ukudul juman. Duanana jadi kiai ngebeledug di Jawa Barat. Ai Ki Nurjaya jeung Ki Jamal jangan mau ojol Fortuner. Lain ojol ngaji mah geus bisa lah cenah mending ieu beda ya Karim. Urang nyaritakeun guru-guru urang di dieu di Sekong, Masya Allah lamun ngobrol teu kaharti kula osok nelaah mun ngobrol teh ya Karim teu kaharti. Tapi lamun ngaji Masya Allah capetang mah luar biasa. Be galak gap gelep gep. Tapi lamun ngobrol teu kaharti. Tapi kuari makin Jamal malah mun ngobrol capetang. Mun ngaji teu kaharti. Teu Ki Nurjaya mah leuwih tamanya mah. Ieu basa kadar nyaritakeun luar biasa guru-guru urang. Ulah malam Salasa sok ngaji ka Abuya jeung Ki Nur Hasan almarhum, Ki Subandi Ceret jeung Kiai hiji deui saksa mobil. Ulah harita dibere mobil ku almarhum Abah jeung paranti ngaji. Ngaji teh datang ka ditu teh Masya Allah luar biasa. Ngaji Bukhari, ngaji naon kitu ngaranna ukudul juman dicoret, terus kadang-kadang surahna teh akur jeung nu dibaca. Buya mah nu dibaca eta surahna nya nama nyarekanan Haji Jamal. Eta kan eta Buya mah. Salah satu keistimewaan Abuya anu kula katangkep harita begitu kula zarah ka Gentur, kula masantren di Picung di Aang Baden. Aya Abuya kaler disebutna nya nama ngaharamkeun make cincin lantaran narik-narik kadaria. Pernah kula ngadatangan ngobrol ja akrab. Ai sakadar narik-narik kadaria mah meureun urusanana batin. Urusan haram, urusan zahir, pangjelas nyarekan ka kula. Teu terus atuh nya nama kolot kula budak. Teu terus. Akhirnya dek nanya ke Abuya make cincin teh haram apa halal sih nu sabenerna. Malam Salasa harita Abuya make cincin di dia opat. Haju nyurahna kikieuan bae. Mun aya Haji Jamal dipentas jana teh cincin. Gitulah ahli-ahli batin ngahukuman terhadap murid-murid. Aya urang rangkas ngaji meureun harita rada kaseleran ku orang Bogor rada ngaharamkeun speaker. Atuh sababaraha minggu surahna speaker beta Abuya can kahartieun beureun teh ku kiai teh datang amarah ih jama sababaraha kali ge teu kaharti bae ceuk eta. Ta eta lah ahli batin mah seperti kos kitu. Mun harita Ki Nurjaya milu ngaji jeung kula asana dicarekanan bae unggal minggu nyana ku Abuya. Sebab yang mau wajahna lain wajah kiai cek ya mah wajah kebo. Gitulah guru-guru urang. Kadieulah alhamdulillah sangat piawai. Kula sering lalagaan jeung almarhum, sering heureuyan jeung almarhum lantaran meureun ngarasa bahwa kula pernah di Banjar, kemudian almarhum atuh jeung Abah sangat erat. Akrab anu luar biasa kata waduanana nu pohara. Akhirna sanajan kula
kitu non budak tapi diajak lalagaan baik terkenanglah di hate ngaguru sanajan sakedeung pinuh ku katawaduan kapiawayan anu luar biasa. Nah iyalah hasil daripada kapiawayan katawaduan almarhum almaghfurlah jelema santri-santri terutama selalu rindu ka anjeunna jang kaca mata urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika orang nyaritakan perjuangan para ulama, hese orang berjuang di Indonesia yang mantep lantaran berbeda prinsip negara sekuler artina pisah antara agama jeung kahirupan, negara-negara agama-agama, sementara urang anu neruskeun sepak terjang guru urang kabelah dituna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjuang ngembangkeun syariat melalui Al-Qur'anul Karim nu ngahiji agama jeung nagara. Atuh datang ka iiraha ge moal kapanggih negara mah sekuler berpisah negara jeung agama lempang masing-masing. Geus perekonomian ge atuh disebutna kapitalis liberal lantaran metode meunang nyieun manusia kumaha ngeunahna manusia, perekonomian kumaha ngeunahna manusia anu dihitung dengan sakadar untung rugi hungkul kabelah dieuna negara sekuler terpisah agama jeung negara. Sementara urang anu diaji ku urang timimiti sapina datang ka takrib Riyad Fatul Muin Fatul Adam lain sebagainya ieu adalah syariat mutlak menang ti Al-Qur'anul Karim ngahiji agama jeung negara. Datang ka iraha deuk akur aja moal kajen ku kumaha geus bantak sakumaha tadi guru-guru urang lain teu paham ngan sanggeusna paham horenganan moal ungkulan daripada urang haju hihiberan teu paruguh mendingan cara ricing we khusus ubudiah we ka Gusti Allah. Kitulah sepak terjang guru-guru urang baik di wetan maupun di kulon sebab berbenturan ketika aya sesuatu anu ku urang rek diperjuangkeun pasti urang melalui negara. Perjuangan agama melalui negara saha anu endek ngabela urang? DPR mana nu neuk ngabela, bupati mana nu neuk ngabela, gubernur mana nu neuk ngabela, sebab prinsipna anu berbeda. Lain berarti haju urang anti ka pamarentah, lain berarti haju urang cul dog tinggal igel, tetapi urang ukur urang mah urang sakikieuna nya namanya sakikituna. Geus atuh mun di duniana beda, di akhiratna ge beda. Pastilah beda. Atuh pasti nyana mangke jeung Haji Pendi kakenca urang mah kakatuhu. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, diperjuangkeun kumaha bae ge lain rek memperjuangkeun agama, lain rek memperjuangkeun syariat lantaran putus perjuangan agama jeung syariat. Setelah ku urang diteliti jeung dikaji, baca ku urang, ngobrol urang, telaah ku urang, moal kapanggih datang ka kumaha oge. Geus sabaraha menteri nu talar Quran, sabaraha gubernur talar Quran, di DPR teh talalar Quran, tetapi Quran tinggal Quran lantaran kandas eueuh nu rek memperjuangkeun agama di Indonesia. Hanya ieu nu memperjuangkeun agama. Innalillahi ibadan sayyidina Gusti Allah ngabogaan hamba-hamba anu hamba-hamba eta berbeda jeung nu sejen nya nama anu selalu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang hadaman Allah, anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang cinta ka Allah, anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang bener-bener rindu ka Gusti Allah, anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang tingalieun umat bahwa nyana adalah bener-bener memperjuangkan Allah di tengah-tengah jelema, tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah negara anu keur teu memperjuangkan agama tapi cul bae ya Allah aya Kiai Haji Jamal memperjuangkan agama jeung Ki Fudoli unggal peuting beda-beda panggung sugan teh perjuangan agama horenganan ganti mobil masalah siji biasa bae sih.
Alhamdulillahirabbil alamin ku sakitu ge geus luar biasa. Nah iyalah para jamaah jang sakadar gambaran. Jang sakadar gambaran oh gitu horenganan. Manta kaju Mama Bakri cicing, Ayah Banjar cicing, Mama Syatibi cicing. Abuya lain teu paham haju cicing. Di dieu almarhum almaghfurlah haju cicing. Abah almarhum teh keur mah aya tetesan-tetesan kenegaraan. Tapi haju kabelah dia na cicing haju ki Nurjaya ge cicing na mah odop saudara lain teu jaho jana seperti eta jang sekadar skema gambaran yuk urang berjuang melalui pondok pesantren pendidikan agama anu dilanjut ku para kiai-kiai anu terus tiba heula datang ka ayeuna encan pernah putus di Indonesia. Urang bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah lamun urang ngadengekeun tadi naon kitu ngaranna alunan suara Kiai Badus Salam mun tadi nyaho kitu mah duetkeun jeung Haji Pendi. Gula hayang nyaho duet kitu tah. Kumaha coba reaksina? Nyada di jalan ge geus ngomong bae we Badus Salam bejaan duetkeun. Cekula teh lain diduetkeun, adukeun habak. Suara eta sangat mendukung ketika urang maca Quran. Tambah ku makharijul huruf, ditambah ku seni-senina. Geus jelas Kangjeng Nabi nitah abeh urang teh betah maca Quran teh. Urang ngadengekeun Kiai Badus Salam, Kiai Rajib jeung nu sejenna. Abet teh betah. Coba ngadenge si eta. Coba ya. 5 menit bae. Asana perep daratan bah. Aya nu ngeunaheun ngajina, aya nu ngeunaheun cicingna. Nah isi mah ngeunaheun cicing. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata lamun urang nyuk surga lur mapai tapak baheula. Aya hiji nabi ngaranna Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Kangjeng Nabi Daud teh diciptakeun ku Gusti Allah, masya Allah. Belasan tahun keneh geus berjuang ngalawan Raja Namrud. Perang. Nabi eueuh nun teu perang, kobe perang. Kitulah perjuangan agama. Urang kuari can pernah perang urang mah. Di mana diajak perang ge jauh daek jauh teu. Jeung di mana daekna ge atuh pencana ge kan teu bisa. Atuh ki janapi ban geus kolot. Aya ki jundan nyaho bisa nyaho teu. Ya. Nah, ieu baheula mah santri-santri teh kapan tenar garagahna. Lantaran sanggeusna bisa gaji teh terus wiridan hiji. Ku ari mah memeh bisa ngaji geus wiridan hiji. Jadi begitu balik lain magahan ngaji, hikmat. Itu ki Nurjaya pan magang ngaji henteu hikmat henteu. Kamat. Setengah-setengah. Tapi lu jelas bah ketika berangkat perang mah atuh engke ge aya bae muncul. Boh di Indonesia mah boro-boro perang atau merangan agama, merangan jahe gitu terus baik. Santri gitu, kalau puluntang palantingnya, nyawa taruhannya, pohara. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kangjeng Nabi Daud teh diciptakeun ku Gusti Allah. Masya Allah lu paling istimewa suaranya. Suara Kangjeng Nabi Daud malain lalagaan. Kafal maul jari anjiryani. Ketika Kangjeng Nabi Daud macakeun Zabur, wa idza talautu zabura kafal maul jari anjiryani. Mun Kangjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur, cai nu keur lempang ret eureun. Masya Allah. Wa taskuduhu buburiyah, angin keur ngagelebuk. Masya Allah, eta ku suara Kangjeng Nabi Daud poharana lain lalagaan. Wa tuzillu at-tayru, manuk-manuk halali berngiuhan Kangjeng Nabi Daud di unggal-unggal tempat ku nikmat-nikmat ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud. Wa tatuful wuhush fi mihrabi, eta manunggaran hewan-hewan timimiti jangkrik simet ucing
munding segala sapi geus ngeriung ngadengekeun suara Kangjeng Nabi nikmat luar biasa indah. Maka Kangjeng Nabi nyaritakeun engke urang di surga bakal dihibur ku suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Ieu urang bakal ka surga kabehan bakal lah manya pamarentah nu ka surga ya urang lah kecuali ieu hiji centang tuh. Jadi urang teh dihibur cek Kangjeng Nabi ku suara Kangjeng Nabi Daud lantaran indahna pohara, masya Allah nikmat. Pokoknya malam kadangkeun suara Kangjeng Nabi Daud lapar jadi sebeh, leles jadi gagah. Mun urang ngadengeun ku suara Haji Pendi sebeh lapar, dibalik urang kuat leles. Aya kitu tanya perwatakan jelema eta. Dibalik jasa itu Haji Jamal. Masya Allah ya Kangjeng Nabi Daud pohara. Diundang ku masyarakat Kangjeng Nabi Daud teh di samping ngadakwahkeun Zabur teh kaya ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Ribuan manusia ketika Kangjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur. Disiapkeun tempat teh jang hewan-hewan, disiapkeun tempat teh jang kitu jin-jin, seluruh makhluk-makhluk ngadengekeun keindahan suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Nu modelna ketika selesai macakeun Zabur, masyarakat langsung tunduk maca 2 kalimat syahadat. Ialah maziah Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Tetapi ngaran ngeh manusia tengah-tengah keistimewaan Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Begitu Kangjeng Nabi Daud macakeun surat Zabur, cai nu biasa eureun teu eureun. Manuk nu biasa halali bercaricing di luhur, ieu mah endahan ngararising hi berjauh. Kitu kene satu-satu hewan atuh tata dina ngeriung di Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Saat eta masya Allah hewan sing belecir teu daek gadengekeun. Urang lamun nyaritakeun Imam Haram aya urang Garut Kiai Siroj jadi Imam Haram Mekah, masya Allah pernah nyana jadi imam ruku sujud ruku deui makmum masih keneh nangtung keneh bae percis ki soleh Banten. Jadi di Indonesia nu suarana bagus teh ya loba nu sabenerna mah nu dipasang di Mekah. Konon ayeuna aya deui nu terpilih insyaallah nu bakal jadi imam haram urang Indonesia. Kuari keur kompetisi di Mekah tina suara makharijul huruf lagam dan lain sebagainya tina 40 kori Indonesia aya hiji nu terpilih kuari keur digodog encan dimunculkeun ke bakal timbul jadi imam haram insyaallah. Ialah Raja Salman nu ayeuna turunan ti mana? Turunan Ki Ahmad Khatib Syambas Kalimantan. Nah masih kena digodog ayeuna ge aya kekurangan saeutik deui mah tetapi geus lulus jadi nilainya kudu 90,100. Nah ieu nilainya 89 kurang hiji. Nah hai Ki Jamal nilainya teh nya nama teu kudu 100 menang 30 bae ge lulus tapi menang 3 doang teu lulus kudu diduetkeun jeung Ki Nurjaya di luhur kebo tapi ya Allah ya Rabb aya beta keistimewaan orang Indonesia insyaallah. Nah Kangjeng Nabi Daud ngahuleng aya naon ieu cek Kangjeng Nabi Daud suara ieu keneh jelemana aing keneh haju diangkat nabi ku Gusti diangkat rasul ku Gusti kunaon ieu jadi kieu bacakeun deui ku Kangjeng Nabi Daud masya Allah nu kamari mah cai teh sakadar teu eureun kuari mah kenceng teu daekeun ngadengekeun manuk kitu keneh satu hewan sing belecir teu daekeun ngadengekeun ajib
heran Kangjeng Nabi Daud saminggu manehanana tadarru ka Gusti Allah tahazzun wa tahassur ya Allah ya Rabb aya naon ieu teh terus Kangjeng Nabi Daud macakeun deui lain makin mantap tetapi makin ditaringgalkeun jelema geus teu dengerekeun ngadengekeun nu tadina diondang nyana ku masyarakat ku ari mah geus eueuh nu ngondang nu tadina ketika nyana macakeun masyarakat ya Allah ngeunaheunana ku ari mah Daud jedeg-jedeg maca Zabur mah maca bae kula balik heula percis ku saji pede mah maca nyana pernah terjadi mah maca nu boga imah lagi indit atuh pan parah aja sapanta mah biasana mah kan mustame doang nu indit ieu nu boga imah lagi indit geus teu ngurusan tah mah geus teu ngurusan parah nah aya naon tuh terjadi akhirna badahanana ceurik ka Gusti Allah ceurik terus ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Daud alaihi salam suara ieu keneh jelemana ieu keneh zaburna ieu keneh dibaca seperti kitu tetapi kok berbeda atarhamu ya Rab apakah Gusti henteu nyaah teu welas pangeran cek Kangjeng Nabi kasrota bukai loba ceurik abdi nying ceurikan kunaon jeung kunaon bertanya-tanya Kangjeng Nabi Daud teh tapi can dijawab bae ku Gusti Allah teh nanya deui ka Gusti Allah can dijawab nanya deui ketika Gusti Allah ngajawab hei Daud boro-boro pangkat maneh aing nyiptakeun Adam di sorga manusia nu pertama ku aing diistimewakeun sagala rupa sorga jang Adam setelah eta keulnyana sorangan diciptakeun ku aing pamajikanana nikmati ku maneh ta sorga jeung pamajikan maneh asal ulah maksiat sia ka aing cek Gusti Allah ketika Kangjeng Nabi Adam menikmati segala rupa di sorga digodalah ku setan maksiatlah menurut zahirna Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Adam dikutuk ku Gusti Allah turun sia Adam keluar sia ti sorga Adam bawa pamajikan sia ulah mawa sahlai pun pakaian sorga lain milik maneh mahkota-mahkota sorga tenden di sorga maneh turun ke Adam sataranjang sebab maneh geus teu nurut ka aing cak Gusti Allah turunlah Kangjeng Nabi Adam tah Daud Adam nu sakitu istimewana turun atuh komo sia Kangjeng Nabi Adam ngahuleng mantak horeganan suara teh suara bae makrod mah makrod bae ilmu mah ilmu bae maziah mah maziah